wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi kudarti nu makawasa urang tiasa patepang dangu deui dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra anu kamari katunda masih dina judul Janji Nu Mawapati, hasil karya tanapi karangan Amboros anu mana ayeuna bagian ke-72 na. Kesugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu kamari katunda bederan kang deuleu kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting khususna kabito katut pangocin anu mana harita nuju ngemitan eng epa eta hanca teh. Sumangga mitra ame teu nyangkolong kana waktos urang pusurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Kang Ocin, nah kira-kira jam sabaraha Pak RT teh kadarieuna? Nya atuh duka teuing sigana mah geus rengse urusan we meureun. Kumaha lamun susulan atuh jang uhe jeung jang sanan cenah kadarieu nya bari nungguan Pak RT datang ngarah urang aya nu maturan ngobrol jeung deui bisi peuting teuing Pak RT mah datangna. Nya heug atukeun ke ku akang rek disusulan. Tapi kesah kedeung deui lamun geus liwat salat Isya. Sigana wayah kieu mah pastinya oge keur araya di masjid. Tangke ku akang rek diteang ka imahna. Tembal Mang Ocin geus kitu jep duana najar empe. Bito ngahuleng bari neuteup ka Neng Epa. Sedengkeun Mang Ocin diuk nyarande kana bilik. Panonna kucap kiceup neuteup lalangit. Gancangna carita waktu geus liwat ti bada Isya. Mang Ocin terus cengkat tina diukna leos ka kamar porosot ngalaan sarung diganti ku calana panjang. Itoh, ayeuna akang rek nyusulan jang uhe jeung jang sanan. Nya maneh ludeung namun ku akang ditinggalkeun. Ah, kuring mah ludeung Kang ngan kade ulah lila. Nya moal itoh. Hayu atuh nya akang rek ini heula yeuh. Nya sok ka ditu. Nya geus kitu Mang Ocin teu ngomong deui. Harita keneh juru turun ti imah terus leumpang ngagedig rurusuhan. Brug panto imah ditutupkeun deui ku Bitoh tapi teu ditulakan. Gek Bitoh diuk digigireun Neng Epa. Sajigna Mang Ocin kayaan di jero imah teh beuki ti iseun jeung asa keueung. Bitoh culang cileung sorangan da puguh eueuh batur ngobrol. Nya terus nanggeui gado bari ngahulang. Kasugri kaum dangu. Urang caturkeun Mang Ocin anu harita keur leumpang ngagedig rurusuhan rek muru ka imah jangsanan. Kaayaan di luar beuki poek. Langit angkeup kawas anu rek turun hujan. Angin ngagelebug rada tarik tatangkalan pating aroyag. Hawa karasa tiis. Nya teu kacatur di jalana Mang Ocin geus nepi ka imah jangsanan. Gancangna keketrok kana panto sarta dibuka ku indungna tapi hanjakal. Jalmana keur eueuh cenah mah keur ulin ka imah lanceukna. Nya atuh geus puguh kitu mah Mang Ocin ngaleos deui guragi rumuru ka imah jang uhe. Mang Ocin leumpangna gancang lantaran hayang buru-buru nepi. Tapi sajeroning kitu teh leumpangna teu jongjon. Mindeng luak lieu ka tukang sabab ti tukangeun beut asa aya anu nuturkeun. Nya aku naon hati aing teh beut asa lelenyapan ieu teh. Asa keueung jeung ti tadi asa aya anu nuturkeun. Buah-buah aya setan ieu mah nguntit ka aing lantaran beut asa beda karasana. Asa pating puriding. Ceuk Mang Ocin bari nyela ngalieu ka tukang terus ngusap punduk anu karasa muriding. Tapi di tukang eueuh nanaon.
nya geus kitu leumpang deui ngalengkahna beuki panjang lantaran hayang gera nepi. Teu sakumaha lila Mang Ocin anjog ka imah Jang Uhe. Terus atuh ngadeuketan kana panto. Katempo kaayaan di jero teh caang ku cempor samalah katingali aya kalangkang jalma anu keur diuk. Punten. Punten. Mang Ocin uluk salam bari ka ketrok, samalah ngajak sorana rada bedas. Mangga. Walon anu di jero imah langsung nembalan terus muru kana panto. Nya teu lila brai atuh panto teh muka. Lol aya anu ngelol ti lawang anu tayalian ti Jang Uhe. Saha eta? Tanya Jang Uhe bari melong kanu di luar. Lantaran kaayaan teh ukur remeng-remeng di buruan imah teu dicaangan ku lantera. Ieu mah Mang. Mang Ocin. Kebenaran geuning ujang keur aya di imah. Geuning Mang Ocin, aya naon Mang? Hayu atuh ka jero. Ceuk Jang Uhe ngajak asup ka jero imah. Ah, teu kudu Jang, di dieu we da moal lila. Walon Mang Ocin nolak, ari Jang Uhe terus juru turun ka buruan. Aya naon ieu teh mun asa rareuwas Mang? Tanya Jang Uhe bari neuteup ka Mang Ocin anu rupana teu bati sidik. Ah, teu kudu reuwas Jang. Puguh oge kieu ieu teh mangahaja datang ka dieu teh lantaran rek minta tulung ka ujang. Oh gitu, tapi rek minta tulung naon Mang? Mang teh rek minta tulung sangkan ujang peuting ieu maturan Mang nungguan yang Epa. Sabab Pak RT jeung Mang Ohim bisi datangnya peuting. Lantaran keur ngahadiran acara tahlilan di lembur pentas. Nya lamun ujang daek jeung moal ka mamana mah mending oge hayu baturan Mang. Sabab Mang teh eueuh batur ngobrol. Nganduaan we jeung bina. Jeung deui ulah salempang da moal gaplah. Aya we keur meuli udud-udud mah. Ceuk Mang Ocin nepikeun pamaksudana. Ari Jang Uhe ungut-ungutan. Nya hayu atuh lamun kitu mah da kabeneran moal ka mamana. Kumaha ari Kang Sarip nah can aya mulang Mang? Jang Uhe nanyakeun Sarip anu geus lila indit sarta can aya bejana. Nya puguh oge acan. Samalah geus 16 poe ayeuna inditna teh. Geus leuwih 2 minggu lamun kitu mah. Keula atuh Mang. Kuring rek nyokot heula sarung, bari sakalian bebeja ka mak. Jang Uhe harita ngaleos ka jero imah, rek bebeja heula ka indungna. Sakalian nyokot sarung lantaran bisi engke peuting tiris. Tekung silila oge geus kaluar deui. Samping sarung dibeulitkeun kana beuheung. Geus kitu bral duanana harita arindit ngajugjug ka imah Mang Ocin. Mitra kaum dangu, kaayaan geus beuki poe. Langit angkeup bentang-bentang taya anu tembong. Jangkrik jeung gaang geus reang di sarada. Ti kajauhan sok kadenge aya anjing babaung. Sorana melawung meuni lambat mata keueung jeung sieun. Ret kaluhur katempo lalai badot keur pating kalayang weh bari jeung ricit di sarada estuning matak nambahan luang. Mang Ocin jeung Jang Uhe leumpang pating juring kang dinu poek. Ngan hanjakal teu bisa gancang da puguh teu pati kaciri. Nah, ieu teh meuni asa keueung nya Mang. Jeung deui aneh ieu teh. Hate beut jadi ngadadak asa lelenyapan. Rek manggih karuas naon nya. Ceuk Jang Uhe bari luak lieu ka tukang. Sajurutna ti imah beut jadi asa keueung. Eueuh nyaon Jang. Ngan nyadasaan we meureun eta mah. Hayu atuh leumpangna cing gancang ngarah tere nepi. Tembal Mang Ocin bari terus ngeureuyeun leumpang rada gancang. Da pugu ari hate mah sarua Mang Ocin oge ngarasa keueung. Tapi teu betus lantaran era sabot keur kitu cungungung sora anjing babaung meuni asa deukeut.
Peringkak atuh bulu punduk Jang Uhe muriding terus culang cileung lantaran sieun aya anu nuturkeun. Hae mang, tah aya anjing babaung. Meni melewungnya mang beut kawas rek aya setan marakayangan. Nah kayaan teh beut jadi keungnya. Ya tong sieun Jang. Dari anjing babaung mah geus biasa tuh. Tenang we lah da moal aya nyanyawan. Jeung di apan aya mang. Tembal Mang Ocin siga anu nya. Sok padahal manehna oge beuki ngarasa keung, samalah bujurna oge asa kokompodan, asa gep aya anu newak ti tukang. Ari emang piraku teu nyaho. Apan ceuk kolot oge lamun aya anjing babaung eta teh mang rupa totonden. Lamun rek aya setan anu kaluar cenah tina tempatna. Tah kumaha lamun seug megat ka urang mang? Wah, ujang mah sok kamanya karep nyarita teh. Jeung dia udah sok bari di bawah ari ngomong teh. Mending oge hayu buru-buru leumpang, cingarah gancang teu loba direngehan. Ceuk Mang Ocin rada keheuleun da puguh kalah mawa nambahan sieun mitra. Sajaba ti kitu leumpang teh teu bisa gancang. Lantaran poek teu katingali tincakeun. Teu lila leok mengkol kabelah kenca beras ka pipir imah batur. Terus mapai leumpang nalalaunan papting karayap mapai pipir anu heureut jeung rada caraneom. Nya tekung silila. Duanana gok ka pelebah tangkal muncang anu dauna ngarumpuyuk barang keur jongjon leumpang beut ngadadak kadenge aya sora awewe anu seuri. Gebeg Mang Ocin jeung Jang Uhe ngarenjag reuwas. Saharita terus ngarandeg. Red bareng ngareret kana palebah tangkal muncang. Lamun pareng kayaan cang mah duanana bakal katara pias. Da puguh reuwas jeung sieun. Samalah bulu punduk muringkak asa karandel mending ngajeuwid. Mang, kawas aya anu seuri geuningnya. Ceuk Jang Uhe ngomong darada gugup. Da puguh bakat ku sieun samalah muntang kana leungeun Mang Ocin, kawasna sieun ditinggalkeun. Jang aya anu seuri, tapi saha nya? Nya duka teuing atuh da teu kaciri Bang poek. Tembal Jang Uhe bari muntangan Mang Ocin beugi pageuh. Ulah pageuh teuing atuh Jang muntangna. Mang bisi labuh. Hayu teruskeun leumpangna. Keun bae lah, ulah loba jedengean. Sigana mah aya anu hayang yang sieunan ka urang. Burunam gancangan leumpangna teh heula. Ceuk Mang Ocin harita terus nyurungkeun awak Jang Uhe sangkan leumpang deui. Jang Uhe ngagugu terus leumpang tapi kituna teh teu weleh bari jeung luak lieu ka tukang. Da puguh sieun aya anu nuturkeun ka manehna. Tapi kakara oge aya kana dua lengkah. Reg duanana harita geus ngarandeg deui. Sabab tangkal muncang teh aya anu ngeundeuk-ngeundeuk samalah daunna aya anu maruragan. Mang. Itu mang tangkal endek-endekan. Ceuk Jang Uhe leungeunna nunjuk kana tangkal muncang anu oyag-oyagan. Panona mencrong awakna ngeleper ari tuurna nyorocod. Bener Jang, tapi hanya ada eueuh angin. Tembal Mang Ocin hatena deg-degan jajantung ratung samalah terus silih cekelan. Hayu Jang, ulah lila eureun, sok kadinya gancang leumpang deui. Ceuk Mang Ocin mimiti hatena rada keung. Nya hayu atuh Mang tapi kuring teh teu bisa leumpang gancang. Poek teu bisa ningali tincakeun. Ke sabar ulah ngaburu-buru teuing. Nya lamun kitu mah sok atuh Mang anu teu heula. Nya sok, tapi ulah ninggalkeun Mang. Kitu ceuk Mang Ocin terus leumpang nabi heulaan. Ari Jang Uhe nuturkeun ti tukang bari muntang kana baju. Beuki lila duanana beuki jauh ti tangkal muncang. Saja jalan bari muntang kana baju. Saja jalan jarem teh anu ngomong terus pating karayap hayang leumpang gancang. Tapi teu bisa da puguh kayaan teh poek. Sanggeus jauh tina tangkal muncang,
Serog kapal lebah anu lega. Didinya mah lempangna teu ngatog teuing sabab jalana datar. Kesugri kaum dangu. Bareng jeung kitu hiuk angin ngagelbug rada tarik dibarengan ku anjing babaung. Sorana menit lambat mata keung jeung sieun sarta mata ngahudangkeun bulu punduk. Nya puguh atuh Mang Ocin jeung Jang Uhe pating raringeuh. Dina kayaan kitu kolebat aya bayangan bodas meni jelas ngalayang. Terus jeleg ngahalangan jalan. Gebeg atuh Mang Ocin jeung Jang Uhe ngaranjug reuwas. Wakna ngegeter panon molotot bari calawak lantaran dihareupeun maranehna aya hiji jirim anu rupana bodas kawas kapas. Matana bolotot sihungna rageteng sedengkeun ari kaluhurna kukuncungan. Tapi kahandapna ngangkang teu napah kana lemah. Astagfirullahaladzim. Jurik. Cik Mang Ocin gentak mundur ka tukang. Jebrod atuh nubruk kana Jang Uhe anu harita aya tukangeun. Tolonjong gebruk atuh labuh. Mang Ocin ulah nubruk atuh Mang nyeri yo. Cik Jang Uhe bari gancang muniang cengkat. Gap nyeklan calana Mang Ocin. Hampura Jang jadi haja. Jawab Mang Ocin teu ngalieukeun lantaran panonna keur ngawaskeun ka hareup. Cikikik eta makhluk bodas teh seuri sorana ngirung mata kukurayeun. Nya puguh atuh anu duaan beuki sieun jeung geumpeur sarta teu loba mikir bertek bareng lalumpatan menit tiba paretot lantaran bakat kusoak. Jajajah, jurig! Ceuk Jang Uhe bari lumpat ngagorowok nyebut jurig. Ngadenge kitu Mang Ocin jadi kabawakeun tuluy milu ngagorowok bari tiba baranting lumpat. Jurig! 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 Mang Ocin geus poho deui kana kaera. Sanajan manehna geus kasebut kolot oge, ningali anu siga kitu mah teu burung soak samalah ti paparetot lumpat. Nyaksian Mang Ocin jeung Jang Uhe anu rabeng lalumpatan. Eta makhluk kadenge nyikikik deui seuri kawas anu nyengseurikeun kanuduaan. Teu lila kalayang harita awak nangalayang hiber terus ngudag ganukeun lalumpatan. Eka maraneh teh manusia. Ceuk eta makhluk kadenge jelas pisan. Ret atuh Mang Ocin jeung Jang Uhe ngalieu ka tukang. Gebeg reuwas lantaran eta makhluk anu rupana bodas teh geuning terus ngudag ka maranehna. Samalah kadenge bari seuri ciciri hilan. Lompat Jang, terus lompat. Ceuk Mang Ocin ngagorowok meta lumpat. Ari Jang Uhe teu nembalan. Jongjon bae ngabecir teu luak lieu ka tukang lantaran manehna oge nyaho. Lamun eta makhluk teh ngudag da puguh kadenge sorana anu seuri ciciri hilan. Bareng jeung kitu, seot eta jurig teh rek nyamber kana sirah Mang Ocin. Tapi let gancang rikat ngelok. Berengbeng Mang Ocin lumpat deui terus mengpeng buru ka imahna. Patutur-tutur jeung Jang Uhe sanggeus aya kana sawatara waktu duanana anjog kaburuan imah. Kalacat unggah kana golodog. Jebrot nenggar panto. Puguh we atuh biitoh meuni ngagurubug. Plus Mang Ocin jeung Jang Uhe arasup ka imah. Brug panto ditutupkeun samalah gancang ditulakan. Sanggeus kitu durug-dug Mang Ocin teh ngagusur meja. Terus atuh ditumpukeun ku kursi dipake ngahalangan sangkan page. Ngarah jurig teu bisa asup ka jero imah. Kitu ceuk pamikirna. Mang Ocin, nah aku naon akang teh? Aya ku ngareurewas make jeung nubruk panto kalakuan teh beut kawas anu teu eling. Tuh tingali Neng Epa karunya nepi ka keun reuwaseun. Ceuk bitoh bari mureleng ka salakina da puguh keheul. Geus kitu terus ngareret ka Neng Epa anu katempo lilir lantaran kahudangkeun. Tapi teu cacarita jem teh bae. Ari panonna rutret kanu araya di dinya. Teu lila areup deui peureum. Aduh,
Ampura itu, pokok akang duan jadi udah durig. Anu rupanya bodas ku kunjungan. Untung bisa nyampe ka imah oge. Ya, bisa itu percaya mah. Baik-baik tanyakeun ka Jang Uhe. Cek Mang Ocin terus ngereret ka Jang Uhe anu keur nangtung bari calangat. Aya jurig ku kunjungan. Nanya eta teh Jang Uhe. Cek Bi Itoh rada teu percayaeun. Ari Mang Ocin jeung Jang Uhe teu waka ngawalon. Duanana kalah terus gugek dariu keula da puguh capek. Napasna oge ngaharegak, kesang ngucur ngoprot maseuhan awak. Tikoro asa tuhureun. Nempok kitu mah Bi Itoh karunyaeun. Kojengkang ka dapur teu lila geus balik deui bari ngajingjing teko jeung cangkirna. Cirilik ngucurkeun cai sor diasongkeun kanuduaan. Teu hararese gap atuh ngarinum mending galak-galak nepi ka beak sacangkir. Lain Jang Uhe. Nah bener caritaan Mang teh cenah di udag jurig. Tanya Bi Itoh bari mencerong ka Jang Uhe anu keur diuk ngalungsar da puguh capek. Aduh. Puguhnya Bibi. Laras bi abdi duaan teh di udag jurig. Ari mimitina mah tadi basa ngaliwat kana palebah tanggal muncang. Ujug-ujug aya anu seuri. Terus abdi duaan teh ngarandeg. Tapi anu seuri teh teu katingali jalmana. Yang geus kitu mah abdi duaan teh ngeureuyeuh deui leumpang. Tapi nya barang nepi kanu lega, aya anu ngolebat bodas terus ngahalangan jalan. Ari sugan teh naon tapi geus disidikeun si horeng makhluk bodas ku kunjungan. Panona bolotot siungna rangeteng tapi sukuna ngangkang teu napak. Nya terus we atuh abdi teh bareng ngalumpatan. Ari sugan teh moal terus ngudag Bibi, tapi barang diliuk ka tukang manehna keur ngalayang, samalamah kungsi nyamber ka Mang Ocin. Tapi untung keburu ngelok. Tak kitu Bi. Ceuk Jang Uhe ngajelaskeun kajadian anu tadi, atuh puguh ngajenghok Bi Itoh teh. Ngarasa reuwas lantaran sieun eta jurig ngudag nepi ka imahna. Barukutan teh kitu. Terus kumaha Kang Ocin lamun eta jurig teh datang ka dieu. Sieun kuring mah eta kade panto halangan sing bener. Ceuk Bi Itoh katara beungeutna meuni pias da puguh sieun. Geus dihalangan eta oge panto mah Itoh. Moga-moga we moal bisa asup. Kumaha ari jangsanan diteang teu ka imahna Kang? Nya komo we atuh, tapi keur eueuh. Cek indungna mah keur ulin ka imah lanceukna. Kawasna rek terus sare di ditu. Walon Mang Ocin terus ngahuleng, ret kaneng Epa katempo panonna geus peureum deui. Kawas anu keur sare cara tadi, da puguh awakna leuleus teu bisa walakaya. Lain Mang jurig ti mananya anu tadi teh. Nanying sieunan ka urang. Deuing Jang. Mang oge teu apal eta jurig di mana. Apan tadi teh teu kungsi tatanya. Tapi sigana mah jurig anu geus biasa we anu sok hayang ngaganggu kaneng Epa. Aduh, kumaha nya Mang kanjeng Aki Juha moal ka dieu cenah mah tadi teh. Ceuk Mang Ocin katara bangun anu bingung. Da puguh hatena keur loba kahariwang jeung kasieun. Jep tiluana jarempe. Keur sajongjongan mah taya anu cacarita kawas anu bareak piombongeun. Kayan harita beuki peuting, di luar beuki tiiseun, saurang oge taya jalma anu ngulampreng. Sora anjing kadenge babaung ti kajauhan. Ditema ku sora manuk jurig, puguh bae atuh jadi nambahan keung. Nya sabot anu tiluan keur pating haruleng. Cerit, cerit, kadenge aya sora cicir di sada di buruan imah. Dasar kasabelan. Kunana haon cicir teh make jeung disada sagala. Kebahkeun Kang Ocin sieun kuring mah. Ceuk Bi Itoh diukna bari ngeser ngadeuketan kaneng Epa. Wah, manya mah kudu digebahkeun kumaha atuh Itoh. Da teu kaciri apan leutik cicir mah. Mun kitu geus sagede domba katingali jung kiringna. Nyari teu kaciri mah singlar atuh Kang. Lantaran cenah lamun aya cicir tandana aya bangsa lalembut anu ngadeuketan. Ceuk Bi Itoh bari melong ka salakina.
Sedengkeun hatena meuni deg-degan sieun aya kajadian anu kawas ti heula. Ari Jang Uhe jem teh bae bari ngadedengekeun bareng jeung kitu cerit sora cicir teh kadenge deui. Kang Ocin, tong cicing wae atuh sok buru kadinya singlar. Bito meuni keukeuh nitah si Singlar ka salakina. Lantaran Mang Ocin kalah cicing. Kumaha tuh si Singlarna itu udah akang mah teu bisa. Akang mah piraku teu bisa kitu-kitu acan. Naon atuh pangabisa teh? Cik Bito kalah terus pacental-cental tepuguh. Bareng jeung kitu, golombrang di dapur aya sora anu ngagolombrang kawas piring seng anu dibalangkeun. Puguh we atuh anu tiluan teh pating gurubug bakat ku reuwas. Komo Bito mah awakna oge mending ngeleper lantaran reuwas jeung sieun. Di buruan imah aya cihcir, di dapur aya anu ngagolombrang. Puguh we atuh asa dikepung juri. Sok padahal mah harita can katingali nanaon sabab ngan ukur kadenge sorana. Naon deui atuh eta teh nya? Teang atuh ka ditu Kang. Hoream itu rada keung akang mah. Dasar meni aya kuborangan nyari akang. Pirah ukur neang ka dapur nah naon cenah anu ngagolombrang teh. Sok buru Kang teang ka ditu. Ceuk Bito nitah ka salakina sangkan ningali anu ngagolombrang di dapur. Hatena keheul da puguh Mang Ocin hese rek ngaguguk. Nyaho gatuh ku akang rek diteang. Walon Mang Ocin rada asa-asa da puguh pikirana jadi inget kana kajadian anu tadi. Kade mang sing hati-hati bisa aya nanaon. Ceuk Jang Uhe bari melong ka Mang Ocin. Kuniang Mang Ocin rek cengkat. Tapi can oge jung torojol aya anu datang ti dapur. Hiji sato sagede anak kucing rupana hideung buntutna panjang. Anu taya lian ti sakadang beurit terus ngaberetek lumpat. Kalacat naik kana palang dada. Meningan satarekel terus kaluhur teu lilasup ka para kadenge sorana gugurudugan. Beuh, nyaha meni aya-aya wae batur keur sieun teh dasar si bedul sia. Ngareurewas pananya teh. Naon ari pek teh geuning beurit itoh. Ceuk Mang Ocin kukulutus ka sakadang beurit terus rumenghap narik napas jero. Dasar beurit teu uyahan. Ngareurewas pisan abong teu nyakola. Tembal Jang Uhe bangun keheul. Tapi sanggeus puguh beurit mah hatena karasa jadi ngemplong teu sieun teuing siga tadi. Tapi bareng jeung kitu kadenge di luareun imah aya sora anu leumpang. Kadenge kitu anu tiluan sirih pelong. Jajantung ratug hatena deg-degan. Sora anu leumpang kawas anu ngadeuketan samalah kadenge aya nu unggah kana golodog. Terus ngong kadenge aya anu ngomong. Yang Ocin! Yang! Gak sadar ya kita wacan. Ceuk anu di luar. Ngobong ditujukeun ka Mang Ocin anu keur aya di jero. Nya lamun nilik kana sorana mah kawas sora Ki Juha. Kadenge kitu anu tiluan bareng melong kana panto. Terus silih reret, tapi saurang oge eueuh anu ngawalon. Da puguh can nyaho saha-sahana. Lantaran sieun nyalahan. Yang Ocin! Sok buka pantonya piraku aya kieu geus sare. Ceuk anu di luar harita gegerwan deui ka Mang Ocin nitah muka panto. Mang, tadi luar aya anu gegerwan. Tapi sahanya apalah tawan teu? Jang Uhe ngomong lalaunan bari noel kana leungeun Mang Ocin. Teuing atuh Jang sahanya. Tapi nyilik kana sorana mah kawas Ki Juha. Piraku Aki Juha Kang. Lantaran tadi si Aki nyarita mah moal ka dieu. Tembal Bito bari melong ka salakina. Sedengkeun hatena meuni deg-degan. Nya terus saha atuh lamun lain si Aki. Luka teuing da kuring oge teu nyaho. Tapi kade urang teh ulah sok lalaora. Lantaran anu di luar teh bisi lain manusia.
mitra cagelai carita urang tunda heulanya insya Allah kin urang lajengkeun deui hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.